Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wa ayyakuna sareng kedah kabuktosan naon makuluhu anu didahar ku itu musolli wa malbu suhu sareng anu dipake ku itu musolli wa musollahu sareng tempat salatna itu musolli eta halalan halal. Kola ngadau saha al imamu sahal imam sahal man ari saha bae jalma eta lam yakun samang-samang sate kabuktosan naon mata amuhu kadaharanana itu man eta min halalin tina halal lam yaksib mangka henteu terbukaan kolbihi tina hatena itu man naon hijabun hahalang. Watasa roat sareng gagancangan ilaihi ka ieu man naon al ukubatu pirang-pirang siksaan walatan fa'u sareng henteu mangpaat hu ka itu man naon salatuhu salatna itu man walasiamuhu sareng henteu mangpaat puasana itu man wala sodakotuhu sareng henteu mangpaat sodakohna itu man. Kola ngadau saha asaihu ali asadili man kana lapad man ari saha bae jalma eta akala samang-samang sangadahar ieu man al halala kana halal lana mangka leuleus naon kolbuhu hatena itu man waroko sareng lemes itu kolbu wanaro sareng bercahaya itu kolbu wakola sareng saeutik naon-naomuhu sare na itu man walam yuhjab sareng moal dihalangan itu man an hadratillahi ta'ala ti hadrohna Gusti Allah waman sareng ari saha bae jalma eta akala samang-samang sangadahar itu man goerol halali kana salian ti halal kosa mangka teas naon kolbuhu hatena itu man wa golado sareng keras itu kolbu wa adlama sareng poek itu kolbu wa hujiba sareng dihalangan itu man an hadratillahi ta'ala tina hadrohna Gusti Allah wa kasuro sareng seueur naon-naomuhu sarena itu man wakola sareng ngadau saha ali al-Khawasi man ari saha bae jalma eta akala samang-samang sangadahar ieu man al haroma kana haram wa atola sareng ngalilakeun ieu man al ibadata kana ibadah bahwa mangka ari itu man eta kal hamami sapertikeun japati aladi anu rokoda nyileungleman itulah di ala baidin kana endog kok pasidin anu kacing calang itu bed bahwa mangka ari itulah di eta yat abu mayahkeun itulah di nafsahu kana diri na itulah di pitulil makomi dina lilana nyingleunglem la yuparihu halna mual megarkeun itu ladi saean kana perkara baliyah rujuk balik tak ngaluarkeun itu bed midron halna buruk wakola sareng ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari saha bae jalma eta sholat samang-samang sasolat ieu man pisau bin bari make baju bi asarota darohima kalawan make 10 pirang-pirang dirham wapiha sareng eta tetep dina itu asaroh dirhamun ari sadirham min haromin anu tetep tina haram lam tukbal mangka moal ditarima lahu pikeun itu man naon salatun salat rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha al imamu Ahmad Imam Ahmad wa qala sareng ngadauh saha Ibnu Mas'ud
majtama'a tepati-pati kumpul naon al halalu halal wal haramu sareng haram illa golaba angin ngalindih naon al haramu haram al halala kana halal. Wa ayyuhdiro sareng kudu ngahadirkeun ieu jalma qalbahu kana hatena ieu jalma fiha dina itu salat fa inna hudurul qalbi mangka sanyana hadirna hate eta huwa ari itu hudur eta ruhus sholati ruhna dina salat kama sapertikeun perkara kola ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana itu man kana lapad man ari sahabai jalma eta lam tanha samang-samang henteu nyegah hu ka itu man naon salatuhu salatna ieu man anil fahsya'i tina gawe goreng wal munkari sareng tina pamungkaran lam yazdad mangka mual tambah ieu man minallahi ti Gusti Allah illa bu'dan angin jauh. Qala ngadauh saha Al-Ghazali Imam Ghazali wa sholatul ghafili kana lapad wa sholatul ghafili wa sholatul ghafili sareng ari salatna jalma anu poho eta la tamna'u henteu nyegah itu salat minal fahsya tina gawe goreng wal munkari sareng tina pamungkaran. Wa qala sareng ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam kana lapad kam seueur pisan min qaimin ti jalma anu salat haduhu ari bagianana itu qaim min sholatihi tina sholatna itu qaim eta at-ta'abu cape wan nasobu sareng kapayahan. Qala ngadauh saha Al-Ghazali Imam Ghazali wa ma kana lapad wa ma aroda sareng teu ngamaksud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidzalika ku itu kecap kam min qaimin illal ghafila angin kajalma anu poho tina salat. Waruya sareng diriwayatkeun anil husni nampi ti Imam al husni naon annahu sanyana itu husni eta qala ngadauh itu husni kullu sholatin ari saban-saban salat eta layahdur anu teu hadir fiha dina itu salat non al qalbu hate fahiya mangka ari itu salat ilal uqubati kana siksaan eta asra'u leuwih ngagancangkeun falaisa mangka henteu aya lahu eta tetepikeun itu musolli ayil musolli tegasna pikeun jalma anu salat min sholatihi tina sholatna itu musolli ilama angin naon perkara akala anu mikir-mikir itu musolli kana itu bipathi ahrupihi kalawan matahkeun pirang-pirang hurufna itu akala as-salasati anu tilu ay tadabbaro tegesna mikir-mikir itu musolli wa allama sareng nyahokeun itu musolli minha tina itu salat ayis sholati tegesna salat. Qala ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa henteu aya lil abdi eta tetepikeun hiji hamba min sholatihi tina salatna itu abdi illa ma angin naon perkara akala anu mikir-mikir itu abdi minha tina itu salat. Wa qala sareng ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal abda sanyana hiji abdi la yusolli eta la yusolli yakti solat itu abdi as-solata kana solat la yuktabu halna teu ditulis lahu pikeun itu abdi naon sudusuha sapergenepna itu solat wala usuruha sareng henteu ditulis saperpuluhna itu solat wa innama yuktabu sareng pastina ditulis lil abdi pikeun abdi min sholatihi tina sholatna itu abdi naon ma perkara akala anu mikir-mikir itu abdi minha tina itu sholat.
wa alla ya'juba sareng ulah ujub ieu jalma biha kusabab itu salat pal ijabu mangka ari ujub biha ku itu salat eta huwa ari itu ujub eta biayaro ku secara nekadkeun ieu jalma annahu kana sanyana ieu jalma eta istahaqo ngahak ieu jalma as-sawaba kana ganjaran wal jannata sareng kana sawarga biha kusabab itu salat bala buda balik teu meunang henteu eta misti ayyaro kana nekadkeun ieu jalma annahu kana sanyana ieu jalma eta istahaqo ngahak ieu jalma at-ta'diba kana siksaan binari kalawan neraka bisolehi a'malihi ku amal solehna ieu jalma indahu mungguh ieu jalma padlan sumawona an sayyi'iha tina gorengna itu amal lima karena perkara yashhadu ningali ieu jalma hu kana itu ma fiha dina itu salat min suil adabi nyatana goreng gawe tata krama ma Allahi ta'ala sarta Gusti Allah ta'ala wa qad waroda sareng nyata kawarid naon anna Isa alaihi salatu wassalam sanyana Nabi Isa alaihi salatu wassalam eta kana kabuktosan itu Isa eta yakulu ngadauh itu Isa kam loba pisan min sirojin tina lampu at paat anu mareuman hu kana itu siroj naon arrihu angin wakam sareng loba pisan min ibadatin tina ibadah qad absada anu nyata ngaruksak ha kana itu ibadah naon al ujubu ujub paslun wallahu a'lam bissawab.